dunia ayeuna nuju rame ku kasus cat anu ayeuna viral di Cina. Sosok ucing gemuk oge ngajadikeun netizen penasaran. Kusabab ieu gamer di Cina nekat pikeun mungkas hirupna sanggeus putus jeung kabogohna. Ngaran asli lalaki ieu Pang Mao. Anjeunna yuswa 21 tahun sare ngagaduhan profesi salaku pamain pro dina Mobile Legends di Cina. Kalayan nami panggunana nyaeta Fatcat. Penghasilan Pang Mao tiasa disebatkan luar biasa. Anjeunna tiasa kengingkan sekitar 1 miliar per tahun tina profesi salaku pamain pro. Pang Mao aya hubungan romantis saring awewe anu lahir tahun 1997. Atanapi langkung kolot genep tahun tibatan umurna. Awewe eta namina Tanzu. Eta oge dina hubungan jarak jauh atau LDR. Salila bobogohan maranenana, Pang Mao hirup hemat pisan. Jadi ajeuna bisa ngirim kabeh duit manena boga kabogona. Pang Mao kacida sobongna nepi ke daek ngalakukeun naon wae pikeun kabogona. Kaasup mere sakabeh duitna ka Tanzu, kabogona. Tungtungna kahirupan Pang Mao kontras jeung profesina salaku pemain pro. Mimitian dihirup di kos murah nepi ka ukur dahar sakali sapoe. Sementara eta kabogona hirup mewah tina penghasilan Pang Mao. Carita ieu diteruskan nalika Pang Mao rek ngarancanakan parikanahan ka Tanzu mei ieu. Tapi hanjakal kabogona neangan alasan pikeun putus jeung manehna. Ieu oge ngabalurkeun Pang Mao stres berat. Ngarasa rugi sabab geus neangan loba duit ke kabogona. Pang Mao indit ka sasak badan di kota Chongqing Sabta mutuskeun pikeun luncat tina sasak. Telamis satu acan bunuh diri, Pang Mao masangkan foto profil ucing anu hayang tuang McDonald's dina media sosialna. Anjeunna oge nyerabina caption nyan anjeunna henteu resep tuang sayuran, anjeunna resep tuang McDonald's. Kusabab dina sababaraha taun katuang anjeunna kedah nyimpen atos ukur tuang sayuran saring tetiasa tuang McDonald's, kusabab anjeunna beak atos kanggo kabogona. Carita cinta ieu oge viral di media sosial. Tungtungna loba orang Cina tokep nempatkan hiji McDonald's sepanjang ujung sasak tempat Pang Mao mungkas hirupna. Saring kanggo informasi anjeun, Presiden Cina Xi Jinping nunjuk dinten pupusna Fatcat salaku poe lalaki sapias dunia. Tenang, ucing gemuk.